sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa katepang deui dina acara dongeng Sunda si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau sepados penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Pamirsa setia anu manco Okib channel cag urang tunda heula Andi Kisah Hudi jeung Mang Amir. Ayeuna urang nyaritakeun deui ngeunaan karna anu kabur teh ti lemurna terus mangpung ka arah jalan anu ka Wanaraja sanyana mah losna ka albadinya teh estuning tanpa tujuan puguh sasatna anu keur sabulang bentor sieun kapangi anu jadi bapana anu geus kanyahoan nyusul-nyusul. Tadi nama make aya pikiran rek mengko ka lemurna tapi malah nambah-nambah kabingung. Santeuna geus aya di lembur mah manehna bakal hantem di jujurung sangkan indit kacicapar nepungan gumilar. Hari teh geus nepi ka lembur sadang reg heula eureun ngareureuhkeun kacape jeung lantaran ngadadak bingung kudu kumaha lalampahan laet manehna ka hiji jalan jajahan anu ngebulungkung katuhun jalan gede. Pikir nama kumabehna be nyasab oge mau ujug-ujug ka Kamerun sugan kitu garentesna. Jalan teh terus mulun sata pungka pengkoa kenca katuhu mayakpak di kebon palawija. Malah kebon bak oge kasida legana beh dituna sawah keur meujeunna rampak. Pibuateun imah-imah rentul di sisi jalan anu kaliwatan ngan nyaki itu masih kene ancal-ancalan mana anu disebut lemur oge suhu-suhuna nih cakek gok bener can gekek teuing geus aya sabaraha jamna manehna lempang mimiti nama ngagedig rusuh bangun aya nu diburu tapi lila lama ngalenghoy bangun anu capek kesangna mah geus teu ti tadi mula ngejaragjag maseuhan beungeutna geus puguh tonggongna mah geus rapet jeung baju anu dipakena lantaran cipruk ku kesang. Laet ka hareup jalan teh kalaka beuki nanyak koloyong manehna kahandapeun tangka suren tereureut heula ngareret ka sakuriling taya imah acan pikeun dipentaan cai lantaran ti kolo geus karasa garing. Di kajauhan kadenge hawar-hawar saora hayam kongkorongok ciciren geus deukeut ka lembur. Kuniang manehna cengkat terus init deui maksakeun lumampah ngambah tanjakan anu lumayan netek. Beuki deukeut ka pilemburan kadenge sora anu keur nutu dina lisung kentrungna halu kana lisung anu keur narutug ngagondang dilagukeun patembalan ngawirah mak kadengena ngombak sayu sakapeung kadenge matak waas. Ayeuna mah di mana boanya pamirsa nu pingkeun anu ngagondang nutuan pare dina lisung waas. Baheula mah di pelemburan teh sok aya leuit dipapayas ku lisung jeung halu atawa gintiran paragi misahkeun bangsal tina jajaba. Sayang hayam we dina juru-juru leuit anu sakapeung sok loba sileurna. Untung ngalaman keneh sungkuring mah zaman harita tah. Hah, deuk buru kadinya ongko sakedeung deui panon poe lingsir ngulon cek kerentes hate karena kidi ge muruka eta lemur seunggahna mah nataku ngambah tanjakan nu beudung lantaran
ketigaan kaholodoan sabot manena ngalengoy di nunanjak anak gorobase tina gawir aya domba anu luncat ke jalan talina we amaya-amayan panjang nakal si horeng lepas tina panjang cangna sarta terus diberi kunu ngawona budak lalaki kira-kira umur 12 tahunan lantaran luncatna ke pelebah manena pisan puguh we karena tele di luasna cugan teh mau nganudek ngarak ke punduk si domba nya kitu keneh di ali kejeret ali cerete sarta ngejat samarukna anu di nudek ngepung manehna seak lompat kalebak tapi tambang nama katincak karena domba teh ngadon malik nya kamaneh lantaran ngarasa nyeri meureun dume beheungna kacekek geus kitu si domba teh ngadon nguih kakatuheun karena pratak deui lompat kalebak puguh we atuh suguhana teh jadi ketalikung ku tambang barang domba lompat satakerna leang kedebut we karena teh ditokong untung terus ngegusur oge lantaran tambang teh jadi lesot adah setan teh sia haram jadah sugan domba teh karena jadi hudang nafsuna sakedapan mah kacapena ngadadak leungit sarta teu antapar diseak we manehna ngudag domba cekuk be domba teh ditajongan sarta dicejekan puguh be domba teh beberean sarta sabaraha kali ngedaprak anu saterusna meletang lompat kalebak nah domba batur disiksa kang budak lalaki teh ngagorowok moncrong karena bari meringis domba gejewa pika sebeleun kusia diheureuyaan meureunnya karena murang maling bari ngidig nyampeurkeun ke budak lalaki anu geus undur-unduran bakat teungkusieun perebet teh lompat ke tonggoh budak teh sungurna teu eureun gogorowokan majarkeun teh anu gelo merkosa domba anu tumrapna ka karna lain deui nafsuna mun kongang mah hayang terus ngudag rek dipakem teh sungutna budak teh lancang teh make jeung nuduh dek merkosa domba walau kaya keur mah geus capek kateruk si budak teh lompatna meuni meletang sarta tarik pisan lain udageun teu lila oge geus teu katingali deui binatang teh sia ngarekan jalma burung kain karena ngagendeng sorangan bari ngarakuh nanjak nepi ka lenghap laju ayeuna mah manggih nu datar geek manehna diuk dina batu ngareureukkeun kacaperet kan anu deuk di sorang jalan teh ngebulunggung sarta balaku di jukutan urang manehna cenah bebeunyi teh cekana bari ulah teret nempona sabuleureuna ana tetela eueuh imah hiji acan ukur rajek tangkal suren paselang jeung tangkal jengji kakara oge dek cengkat nuluykeun deui leumpang korobas teh gigireun aya jalan nu korobas luncat ke tengah jalan bre hiji aki-aki anu pangawakan pecrek tapi mata kaget eta teh gerakan kasida entengna sarta rancingeusna kebag we manehna jadi inget aki-aki anu harita pernah patelak jeung manehna waktu andi di korobas kana gawir teh tapi nu leuwih mata kukurayan mah waktu karena ningali beuteungna sidik lain aki-aki anu teh heula lantaran ieu mah beungeutna pinuh ku tapak pulis ieu mangkulakna ieu mangkulakna nu nyiksa domba aing teh pokna garang nakar memang bener umurna mah geus kacida kolotna tapi katempona estuning jag-jag nakar kagungan aki domba teh ditanya malik nanya si lain ke geus nyiksa domba aing kadenge ku sia konyok si aki morongos petalakuna estuning ngokop nakar aki-aki 7 mulun
kalakah nafsu memang kula bongana we dek nyilakakeun ka kula karena malik marongos asana teh pirakaning aki-akina beuti jieun bingung ngaranna oge sakok sia tak perlu disiksa sia kunyu urang mana sia teh hayang diwarah waing sia teh sugan hayang dipikaskeun teh beung teh ku aing karena oge donya we nafsu gagawa sia nyapet teh bangsa coba ngapikaskeun beuteung aing ku sia ceuk si Aki rupana bae geus teu kawawa na marana sabrut bae manehna Rajang. Mang bener garangna teh peurupna anu sagede pelik teh nepi ka ngahiung pangbaraan karena nepi ka ngaranjung memehan cukang irungna jadi sasaran sakitu geus pautana masih garang aki-aki teh ceuk karna bari ngalapkeun awakna dina gerakan cara nyusup corelat kagigireun si Aki bari nyamerkeun dua ramona dina gerakan sadi nokrok tapi si Aki anu katempona geus tokrok teh teteh lawasena mata kaget nun yang harupan matak ngegentak ngajengkatkeun suku katuhuna ka tukang bari ngakilak badana nyerong ka katuhu ya tua leungeut mata nu hiji dipake ngababuk pigelang segan nu hiji deui ngadius mangrupa jurus nurek nyatok gado nu temerapna ka kana lain deui kagetna ngagentak manehna narik deui leungeunna satet narik suku katuhuna plos mana Rajang lawan kitu bisa digagalkeun sabaut ayeuna kana di ngadius beureupna dina jurus gugur gunung dina ulin padingdang ngagentak manehna deui narik deui leungeunna sarta narik suku kona katuhu plos mana Rajang lawan digagalkeun sabaut ayeuna mah karena ngadiuskeun beureupna gerak menggunakeun jurus gugur gunung dina ulin padingdang tapi si Aki rikat ngagiwar ka kebelah katuhu bari nyamerkeun damba sukuna sarta teumis deui ngageduk ngebentur iga buru aduh gelo sia karena gelo sanajan karasa seueul oge karena masih tengeh tagen manehna ngagentak ngagilak ka katuhu bari ngecorelat luncat ngabarengan jurusna rek ngahancat sareham si Aki rikat ngareundeuh bari ngoleap kakenca sedengkeun peurupna ngadius dihandap ngacebrot kana beuteung pogo we kana ngadadak ngaheujeun bari ngahanggu lantaran beuteungna karasa seueul anu lain dikeuna badana ngajurung gunung teu beda jeung ucing meunang karuah sarta kurang-kurang nahan mah manehna geus tangtu bakal usah uger lain dek muterkeun aing sia kunyuk talakuna si Aki teh suning mapanas naker alah montong wa kagede hate aki-aki kok kerompong ceuk karna anu geus dilimpudan ku nafsu bari nyamrut kan tenggelan sedengkeun leungeun kencana geus ngangkang di luhur rek nggunakeun tenggelan ujungan si Aki cingceung badana mehekeh bari jeung datangna Panarajang manehna ngabalicet ka kenca bari leungeun kenca karena ditakis bari maksudna rek diteruskeun nyeblutkeun leungeun kencana tapi ngadadak manehna luncat ka tukang bari ngagero ruas lantaran leungeun nu ditakis teh karasana teu beda jeung beusi montong make ngajat si Aki-aki raun ceuk karna anu geus mimiti pusing lantaran gerakan nu jadi lawan teh hese pisan diragapna sedengkeun manehna geus kabeunangan dua kali pisan tong kakak nyapek sia tepugu kunyuk anggap awak aing ieu ari becus mah sia corelat manehna ngejat ningkahan Panarajang kilak nenca bari nyusul tepusku tenggelan anu hebatna orok haya bakal kamana losna gancang karena luncat usahana ngadatangkeun hasil hiu cebrot peurup kana ngahanca kana walikatna waduh sia si Aki ngajeng jehe
rek kea tenggelan ujungan rek ngahanca sirah tapi si Aki sanajan posisina kacida teu nguntungkeun manehna geus hasil nyelametkeun sirah nuka sirahna ku jalan ngagorempalkeun badana kagigir. Tenggelan kepang Jaki ngahancak keuneng karena ngegeluk bari ngecerete tapi gerakan karena tekanan ngagetak manehna ngarontok si Aki nu masih ngagoler maksudna mah sakali ieu marek dilawan aku gerakan puyuh diadu lantaran ngingetkeun dina tanaga cek pikirna mah asa kumaha rosana tapi si Aki surti karena maksud lawan gentak manehna ngagolentel bari nejekeun sukuna puguh karena ujung ngagero lantaran dampal suku si Aki geus ngajedak kana beuteungna kana beungeutna aduh karena nutupan beungeutna sadeungeun si Aki sakilat nangtung sarta teu antapar deui jedak dampal sukuna ngahanca sirah karena anu antukna karena ngagerung deui ku kituna mah salahna sorangan bet sorogoto. Udang jalu cek hade ngajak gelut awas bolon maneh euy. Si Aki ngeyekeun setan teh sugan hayang modal sia teh nya can nyaho ka aing cekana bari ngagetak kudang sarta teu antapar deui semut mena raja ngagunakeun jurus badak cihya nyurudu ka hareup badampal leungeun meper sarta ngangkep dina tara ngawangun cula badak. Si Aki rikat ngejat bari lirik narobah semu kaget. Montong ngejat sadeuleu lain hayang dipitaskeun beheung ceukana bari ngagetak Malik masih tetap nyuruntul dina gerakan badak cia. Mangkelanan kisanat nikah teh naonna kidarba euy. Cek si Aki bari terus-terusan leluncatan ninggahan panajang. Nyaho deuleu Aing mah teu nyaho ngaran siapa si Darba ceukana bari tatap dina sayaga. Piraku kidarba urang ujung kolon. Hah? Urang ujung kulon? Karena ayeuna mah nu ngarasa kaget reg gerakan badak cihana teu eureun. Nya urang ujung mana nikah teh. Si Aki nanya deui memang manehna teh ngarasa kaget mireung gerakan karena lantaran gerakan eta teh bogana kidarba sobat baheula waktu bebarengan dikontakan di perkebunan Miramar. Teu nyaho kula mah ku ngaran Darba emang ari ka ujung kolon mah ulah ge pernah. Piraku kisanak maneh temu muridna Bajagur. Bi Aki nyarita deui Bajagur karena ngaliuk kaget. Ari Andika kapinaon Bajagur? Tapi cenah naon tapi Bajagur teh guruna Kidarba. Ari Kidarba teh sobat dalit kula. Kitu tak kisanak. Umatak kula mireung gerakan Andika teh kula teh jadi rasa inget ke sobat dalit kula jaru. Bajagur mah guru kula saterusna mah karena nerangkeun maneh. Pantesan Andika mah wau ka Kidarba. Lantaran cek bajama manehna teh baheula ngalaman bobor kahiwan di kontak Miramar di tanda saku si Gumilar. Saha si Gumilar? Karena beukita mah rasa kagetna. Gumilar urang Cipancar. Eta geuning Andika oge wawuh ka si Gumilar. Muguh we lantaran manehna teh satru ka urang. Kutan ya memang manehna oge musuh. Anak itu mah orang tetep perlu memusuhan lantaran hidup teh beunang disebutkeun dulur sapuguron Kidarba. Sarua jeung
jeung sobat kene aki sobat kene aki Cek si Aki anu daya lian nu ngebawah Cicapar anu ayeuna mah disebutna teh pabarja lantaran geus kacida kolotna. Upama kitu mah dijutanana hapunten we abdi teh yeuh cekana saterusna mah nyolongkong ka pabarja. Amisari kasep Bapak oge minta dihapura pabarja Nyambut leungeun kana ya urang ka imah aki ang urang mah tebih aki keut nyalu nenggang imah aki mah di tengah kebon gerak nam cek pabarja bari ngaleng karena nu maksudna rek dibawa ka imana pet ka incuna anu nyempon sisi pager baruntas pok bae manehna nitah nyusul domba ka lebak. Geus kitu mah terus bae leumpang ngareneng teh bangun anu tas patelak cag urang tunda heula karena anu rek guguru nyeun tutug oncom ka pabarja. Ayeuna urang caturkeun deui Andi. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.